ibu lamun urang nganggo acuk bodas sadayana tas ngecelak hiji tinta satitik tinta ibu bakal mencolong ka mana kana tinta hideung misalna dina saku ieu teh aya tilas tinta abdi hideung itu bakal ningali kana tinta hideung we padahal ieu teh aya keneh baju teh barodas keneh tapi ningali Pak Ustad eta cenah sakuna aya tinta pasti kitu eta cenah tinta ditinggali tinta we di dieu henteu ninggalkeun acuk nu sanesna naon ditinggalin kagorengan eta watek jalmi jadi watek jalmi mah nu katinggal teh goreng batur we batur kayak kagorengan teh katingali aya batur teh ari aya sorangan mah teu apal jadi jalmi anu sieun ku Gusti Allah jalmi nu ilmu napi mah apal urang teh goreng gitu wal ilmu napi batur mulia jadi lamun urang ngarasa diri mulia batur goreng tah teu mangfaat ilmu teh tapi lamun urang ngarasa batur teh pangalusna we ningali nu pinter ceuk nu bodoh nu pinter mah raos pisan ilmu teh bermanfaat teras mun teh mah ditaros malaikat teh tiasa ngawalar berarti cek nu bodoh anu pinter nya berarti nu mulia saha nu pinter atuh cek nu pinter teh ningali nu bodoh nu mulia saha nu bodoh cek nu pinter teh anu bodoh ibu-ibu pangaosan miraji jiga marawa kantong marawanan pulpen marawa buku balik mah paroho deui baroho be cenah baroho bubar oh kabeh tapi dah teu kitu ibu-ibu teh engke dina poe kiamat tinggal kieu beurang ibu teh Gusti nah abdi bet disalametkeun abdi mah kumaha ajengan ngeunah jadi nu bodoh mah naon sabab moal ditanya ku malaikat da ku kebodohanana begitu nya jadi nu pinter ninggalkeun nu bodoh ngeunah can nu bodoh mah jadi jelema bodoh mah moal ditanya ku malaikat ilmu da bodoh teh ya cek nu pinter nu mulia sa nu bodoh cek nu bodoh nu mulia nu pinter tak kitu ninggal ka batur mah gitu apal kana aib diri sorangan mah cek nu beunghar ka nu miskin nu mulia nu miskin mah nya engke dina poe kiamat moal ditanya ku malaikat teh berubus we asup ka surga teh naon ditanyana ku malaikat bagja jadi jelema miskin mah cek saha nu beunghar ngamuliakeun nu miskin kumaha cek nu miskin ka nu beunghar cek haji mah nyi haji mah cek haji mah eta ku hartana sodako ka masjid ngabangun pasantren ngabangun majelis taklim ngabangun masian tuangan ka fakir miskin nganyakolkeun budak yatim eta cenah hartana dipake agama mulia pisan jadi nu mulia sa nu beunghar cenah nu miskin teh jadi he urang nu teu mulia mah ceuk nu pinter nu bodoh nu mulia ceuk nu bodoh nu pinter nu mulia cek anu beunghar nu miskin nu mulia cek nu miskin nu beunghar nu mulia cek nu pangkat urang nu mulia masyarakat nah jadi masyarakat mah teu loba urusan peureum we jeung peureum usaha urang mah pan ngatur lieur gitu mulia jadi masyarakat mah urang pan lieur mah capena mah moal tanggung jawab ka Gusti Allah gitu kumaha cek masyarakat ninggal pamimpin ya pamimpin anu adil mah nya urang bisa tenang hirup urang bisa ibadah tenang gara-gara aya pamimpin mulia sa pamimpin cek pamimpin nu mulia urang cek urang nu mulia pamimpin jadi batur cek nu soleh nu mulia saha nu seueur